Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana anak-anak bapa, kumaha kabarna dinten ieu? Pamugi sadayana aya dina kasehatan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Insya Allah dinten ieu urang ngabahas materi pengajaran bahasa Sunda anu materina kalimah bilangan. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, mari kita senantiasa berdoa bersama-sama agar mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Silakan disimak video pembelajaran hari ini tentang kalimah bilangan. Wilujeng nyakseni. Tujuan pembelajaran bahasa Sunda dinten ieu nyaeta nyusun kalimah bilangan. Pek tengetan ieu kalimah dihandap. Sakedik neng mung 30 urang. Dina kalimah di luhur aya kecap 30 urang. Kecap anu kitu disebutna kecap bilangan. Nyaeta kecap anu nuduhkeun kana jumlah. Rupa-rupa kecap bilangan. Nu kahiji kecap bilangan hijian seperti hiji, 2, 3, nepi ka 10. Nu kadua kecap bilangan puluhan seperti 11, 12, nepi ka 20. Nu katilu kecap bilangan ratusan seperti 100, 200, nepi ka 1000 jeung saterusna. Antara 20 nepi ka 30 diucapkeun 20 hiji, 22 jeung saterusna. Jabat eta 20 hiji sok disebut salikur, 22 likur, 25 sok disebut salawe. Nepi ka 29 disebut salapan likur. Bilangan 12 disebut salosin, ari bilangan 60 disebut sawidak. Contoh kalimah bilangan. Nu kahiji sapatuna 2 rampasan. Nu kadua jumlah siswa sakelasna 35 urang. Nu katilu peunteun bahasa Sundana salapan. Nu kaopat mandina sapoe 3 kali. Nu kalima Dewi teh kelas 5. Pancen nyusun kalimah bilangan. Jieun kalimah dumasar kana kecap bilangan dihandap ieu. Nu kahiji 40, nu kadua katilu, nu katilu 20, nu kaopat 5 juta jiwa, nu kalima 11, nu kagenep saons, nu katujuh sakilo, nu kadalapan salosin, nu kasalapan sabeungkeut jeung nu kasapuluh sapapan. Alhamdulillah materi pengajaran bahasa Sunda hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan ada keberkahan dan ada kemanfaatan untuk semuanya. Sekali lagi Bapak ucapkan sekian. Hatur nuhun kasadayana hapunten bilih aya kalelepatan. Mugia aya manfaatna sing getol nginum jajamu sangkan nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu pikeun dunia sareng akhirat. Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.